Aduh, selangar jasa ya, cewek aing geus ulin nyembui mah. Repot gos, mau bisa nanaon nih mah. Cewek aing ulah kena ulin nyembui ah, ngeri aing. Mantap oge tamancung nyeluk itu mah. Duh, bedog keramat ya diasah heula ku aing. Jang kebesing minantu aing macem-macem ka aing. Disundatan we ku aing ka minantu ya. Nah, seukeut ya. Aduh. Pokoknya semua gagal ya mah. Jadah, toga cangkeng aing. Seukeut lah, geus mantep ya. Ya minantu aing teu kajeule-jeule ieu ka mana ya minantu aing? Moy. Momoy. Bulan, Bah. Ya salaki sia eueuh bae moy. Ngawas sasahaneun doang ge ka cai. Coba teangkeun ka ditu, ke beussing ti lekep. Kitu-kitu ge pan minantu kesayangan aing eta mah. Nang aing hayang. Aya-aya bae tah Abah geus rapi kieu ge. Ditanyakeun ka cai segala. Bah, mau teangkeun. Bah, mau Ya. cai heula. Oh teangkeun ka ditu, ke beussing aya kuna naon tah kaconat di ditu. Heeh. Abah kuhookeun kami nantu pas itu doang ge. Mumuy mah sengaja kana nyeuna ti lekep. Ada kan kieu yang rumah tangga mah. Ana ngeunah ya kara. Terpesona, anak terpesona, terpesona anak. Abi, Ubi. lambat amat sih lempang doang ge. Alabatan ti awewe. Eta kunaon banget. Make dicemongan segala. Ambeh cara rambo, Ubi. Rambo si lambat. Atupan berat, Ubi. Berat-berat. Cileun amat sih jadi lalaki teh ya. Tampang doang sangar. Pas rambonya, Bi. Sangar. Rambo si Cileun. Ubi lucu ngomong lebih enakeun. Wah, pokona mah geus dandan kieu mah Aldebaran ge lewat. Nah, Biar be. Ngenteng bae tukang warung. Genit jasa tumben. saya mah moalnya horun, hejo keneh. Geura jantan aing kopi, Don. Ngaca bae sia lah, kumoal lah. Gegabah. Maksud tanya hoyo, saingan berat Aldebaran. Ah, Dodoran beureun sia mah lain Aldebaran geura yo. Mata aing geus ngarayap bae yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inces pira? Dek meuli naon Inces? Kampret ta bedot. Bisa bae ngarayuna. Dek meuli kerupuk Mang Bedot. Jeung beuy daang. Oh, Inces kerupuk mah loba. Tenang.
Enggas Neng Pira. Cokotanan bae, ulu kerupuk doang. Ih momot atuh, mau duit lagi nang 1.000 Mang Harun. Enggas ulah mikiran duit. Tenang, Harun mayar. Ngeunah bae sedek ngadegetan penan aing. Jeulekeun sia koeng kedeng ditembak. Nu bener Mang Harun. Bener Neng Pira. Di Keranggan mah. Yo, Harun cowok hiji-hijina nu paling terpercaya. Nu amanah. Alias tara modus. Kok mau nggak bohong mah? Anti jasa. Dan. Pere plastik lu gede. Menu makarung. Jangan ada belanjaan Pira tah. Oh, karung mah haye plastik doang. Ajan plastiknya. Naon kan nu aya? Kira ya plastikna. Beneran nih Mang Harun. Bener Neng Pira, keri rahasia Harun bohong. Nggus, nyokos sadaekna. Lah. Setik amat atuh Neng Pira. Ayo kurang mah enggeus, sair deh sair, keduk. Enggeus cukup sakege Mang Harun. Oh, atuh aing geus cukup mah. Nuhunnya Mang Harun. Iya, Neng Pira sama-sama. Jadi senang jasa orang. Bunga desa di taman. Suara mantep. Sing hade, lempangna. Lesang ke nyoledad. Ih, Harun perhatian amat sih. Bara duitan Dod. Eta tadi, ieu kopi ieu jeung Neng Pira tadi. 700.000. Buset. Nu bener bae, Dod. Masa kos gitu doang 700.000? Bener lah, dek dibayar mah sih ya. Dibayar, kurang dibayar. Aduh. Ih, dompet kemana di ieu? Aduh, kosna rageng ki dompet. Aduh, kumanya. Yang Pira kemananya? Kok tedak aja luan sih? Apa can hudangnya? Waduh, Dod. Kurang. Duitan asa kieu. Ah, embung aing mah teu kaci. Pokona lamun kurang dilaporkeun ku ing ka polisi. Waduh. Ulah tuh, Dod. Masa urusan kos kieu dong kudu dilaporin ke polisi. Sisana mayarna mah ke baju jeung calananya. Holah, geus kajen. Ada dia duitnya. Makana teu boga duit mah sok belagah yang mayarkeun. Dod. Marah itu tukang warungnya berjam jasa. Ih, yang tataran jalan kieu. Lebok tas si Harun. Emang sia doang resep ka Pira. Pana yang gak resep. Rezeki nomplok, pokoknya mah menang duit ongkoh, kapanggih Pira ongkoh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan.